Siapapun orang yang rajin sholat, siapapun orang yang rajin ngaji, siapapun orang yang rajin puasa, kalau itu atas dasar didikan tinu jadi kolot nak kajen teuing geus maot, geus aya dina liang lahat, sudah terkubur di bawah bumi, akan ada persentase pahala. Sabalikna, lamun teh mah eta budak baheulana keur di alam dunia nana teh tilok salat, tilok ngaji, kitu nate karena ku kolotna jarang dilatih karena ibadah, maka kolotna kajen teuing ayeuna geus aya dina perut bumi, geus aya dina liang lahat, bakal ada persentase dosa yang akan dikirimkan kepada orang tuanya yang sudah wafat. Kartos sebut aya jelema tilok salat. Ye. Ini menurut perkataan Al Habib Umar bin Hafid, ada orang yang tidak sholat atau mungkin jarang-jarang sholat. Kenapa orang kok berani ninggalin sholat? Karena tidak dilatih, dididik oleh orang tuanya. Betul? Sehingga setelah dewasanya dia berani meninggalkan sholat. Maka satu kali dia meninggalkan sholat berarti sama dengan mengirim dosa kepada kuburan orang tuanya. Kartos matak budak leutik teh bawa ka masjid tuh kos putrana Mang Aput dibawa. Betul? Ngan ari anu 4 tahun 3 tahun mah ulah wakaf. Betul? Ngaganggu pan. Nu 4 tahun 3 tahun lain kalah milu salat lulumpatan. Bener apa bener? Pak Ahmad keur sujud didiukan tonggongna. Atuh beurateun. Bener apa bener? Komo lamun imamna make jubah. Ai jubah henteu make kolor, teu make solempak. Ai palebah keur ruku meureun, keur sujud, eta budak kokoronangan asup ka jero. Ai asup ka jero kabawa nangtung. Begitu geus nangtung budak abrug-abrugan rek keluar teu bisa. Begitu ditingali dina jero jubah meureun aya orai kobra ngajerit Pak. Betul apa tidak? Matak budak umur 3 tahun mah ulah dibawa ke masjidnya Bu, Pak. Benar apa benar? Khawatir nantinya mengganggu. Tah, nu kudu dibawa ke masjid mah usia 6 tahun, 7 tahun, anu tos hideng, tos tamiz. Keun we sok lulumpatan oge. Teu nanaon geus 7 tahun mah da bisa diarahkeun. Budak lulumpatan di masjid misalkan usia 7 tahun, asalkan ditegur dengan cara lembut ataupun ada komunikasi dengan orang tuanya untuk saling membantu bagaimana mengarahkan anak tersebut supaya bisa tertib di masjid. Betul apa tidak? Karena sejatinya anak tersebut nanti akan bisa menjadi penerus orang-orang yang selalu hadir di masjid, di mana kita sebagai orang yang sudah sepuh, sudah tiada, maka mereka yang akan menjadi penggantinya. Lamun aki-aki lulumpatan tadi masjid, talian dina tihang eta mah. Budak mah wajar. Betul apa tidak? Makanya urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan urang diberi katurunan anu soleh, sinar solehah. Manfaatkeun hirup di alam dunia teh pikeun ibadah ka Allah. Betul? Ulangan ukur hirup teh dicapekeun ku urusan duniawi hungkul. Keur mah urang teh capek mikiran dunia. Betul? Paling tidak akan bisa meraih kebahagiaan. Mending keneh dicapikeun ku ibadah daripada dicapekeun ku urusan dunia. Sok geura ayeuna ibu, sok fitness ibu, sok fitnessnya. Betul apa tidak? Eta fitness geuning ibu-ibu sok fitness, hayang langsing geuning, fitness. Yeuh Bu, hayang langsing mah teu kudu fitness. Ibu salat sapoe 200 rakaat sok geura. Da moal teu langsing. Jaba urang awak langsing, tubuh ideal, pahala menang. Asal ulah niat hayang langsing salat mah kudu karana Allah. Pira ku ayeuna salat niat abdi salat karana langsing piraku. Betul apa?